Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adam Jordan. Berembe di pro kali ini saya ada di Kampung Cinangka, masih dari sekitar Garut ya, daerah Garut nih. Berembe kita lihat nih hamparan-hamparan sawah ya yang udah baru dipanen, baru dicangkul. Berembe, yuk kita sapa-sapa dulu para penduduk ya. Gimana keremahannya, gimana kebaikannya. Ayo. RMD, ini salah satu tempat untuk nyantai, niis kalau orang salah bilang mah. Ya, yang begitu lumayan luas. Oh, kita sambil meriung di sini, berkumpul keluarga, sambil makan-makan. Tuh. Lumayan luas lah. Yuk berembe ah. Kita telusuri penduduk dari Kampung Cinangka ya, yang terkenal dengan keramahannya. Mana? Walu, labu. Baraya, teka bita. Alah, di pemandangan endah gitu. Tinggal, aduh, Gusti adem ya mah ya. Ah. Ya, baraya. Wah, aduh kerja bakti ya. Baraya, ayah. Orang tepangan ya. Assalamualaikum. Alah, Bapak, bentar saya anak tuh. Kabagar ya. Lu juga bakti teh. Aduh, ya. Wah ya runtuh. Oh, runtuh. Nah diruntuhkeun haruntuh kumaha ya? Aya agi. Oh, aya angin agak runtuh. Itu baru bakal Alah. Kayak Pak, itu Kampung Cinangka nya. Kampung Cinangka. Kumaha? Nya upami teruntuh mah ngabangun merenya. Aya angin, mata kudu nya nganuhulkeun ka angin teh atuh. Nganuhulkeun ka angin gitu mata saruntuhkeun ya. Lamun teruntuh RT 02. RT 02. 08. Jalan Ogo ya. Jalan Ogo. Palingan Singkaroak, Pak. Tadi abi ka dieu teh Singkaroak. Gang Ogo. Ka lebat desa mana ya? Desa Sukamurni. Desa Sukamurni. Desa persiapan. Oh, desa persiapan Mekar Murni. Desa persiapan maka dimakarkeun teh nya Mekar Murni. Kantun bangunan hungkul. Kalebet Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. PMB ini Kampung Cinangka.
eh, desa non Desa Mekar Murni Mekar Murni. masih termasuk Kabupaten Garut, Kecamatan Cilawu nya. Kayak Pak itu aktivitasna Kampung Cinangka teh karena naon wae Pak ya? Ai seseur nama tidak jalan karena cuanki seur nama nu ka luar kota bae. Keluar kota, nama Pali Icalan, nama di dieu wae tani. tani sepagi namanya. merantau. Seur nama di daerah Cinangka mah ahli perantau. Ahli perantau, oh nya bener-bener Perantau. Nu paling ageng di dieu perusahaanna karena cuanki. karena cuanki. Cuanki itu adalah cari cuan berjalan kaki. Cari uang. Cari uang. Cari uang berjalan kaki teh aja bener-bener. Aya deh teh bahasa teh nya. Tapi Bulan. Kira isi bapak teh atau saya semantuan, Pak kan ragu kieu atuh. Ya, peningan. Dia bos apa sih teh? Hari ngalungan sasapeun. Kedah namanya atuh. Iya kedah nama. Ieu mantuan tuangnya hungkul meureun. Ai sarira di mana kamu? Abi mah ti Garut keneh. Nya. Abi mah ti Garut keneh, Pak itu. Garutna mana? Abi ti Leles. Oh. Ieu biasa ya Sebuntung tutugan ini. nya. Cari jago tutugan. Sebuntung tutugan. Nya Andita eta mah kantun carita. Era mah lu Si atuh pintu keusik aja masuk di keusik. Kusik. Bari angkat ka ditu atuh. Anaknya Nya plastik mah. sepalastik mah nyana. Keluar gitu juga bangun, kitu keusik saklebak. Kesalahan kasep ieu taros keur wartos anu ngabangun wargi. Ngebangun cenah wargi. Musibah ku angin gitu kan mah. Gitu. Tuh coba embe yang lagi membangun nih katanya roboh kena angin, musibahnya. Ya pada laporan ke Kang Dedi. Kalau bisa maka pada di Watoskeun. Jadi aya marga Bu ieu bahan. Warga kamu musibah. Runtuh itu dapurna nya. Mana cem meruntuh teh ku katingal atau dibangun beureun. Menuju ke rumah. Sa gitu areuwa. Silaturahmi sauna teh. Silaturahmi we Pak ka dieu ka Kampung Cinangka anu ye. Ai nama ieu teh Mekar Murni. Mekar Murni. Aya nu ngajabat kalau dengan jatan resmi jantar lurah. Tapi bade banyak mah. Tos yakin bakal Salah bapak saya jenengan teh. Abdi mah Pak atuh piraku ceuning aja. Bapak Aca. Bapak Aca Abdus Salam. Oh, di India tuh Bapak Aca mah nya. Ya, Awi Aca, kan Aca, nahi. Ari Aca teh istilah Amin jadi Aca aku cita Amin. Itu Ibu Aminah. Ibu Aminah. Di Aca jadi si kata Aca aku cinta Amin. Aka aku cinta Amin. Aca ada Aka deui. Nya Aca, Aku cinta Amin. Siti Aminah. Aminah tetenya. Bisa. Bisa eta mun Ca Aminah istrina urangnya. Ibu Siti Aminah. Coba tahun Pak ya. Yuswa Yuswa perhitungan teh genep 5 sim kuring teh. genep 5. Lahir 58 genep 10 ya lah. Nya genep 10 kelahiran tahun genep 10. Ya masih kena di percantan we masih kumelendang di alam dunia. Alhamdulillah amin Pak masih sehat we eta. Ai sadinten kana sadinten damal teh. Ya biasa we ngagelut di sawah tuh Ngagelut begitu di jeblok. Bos krepes ya teh. Bos naon? Krepes. Naon krepes teh? Kue anu di Citak itu tah. Menuju Bandung emang. upami nuju dari Serang nya biasa we geuning urang teh merantau. Merantau ngadamel kue krepes teh ya. Oh iya kanggo sasuap nasi we. Suap nasi. Beres. Oh di Calengka. Caket atuh Dengan dinya. tosan sumbangan walau alam bil murodi. Pak napa? Ulah terus gitu Pak. Kan ari mah teh Orang masih koma sehat, ya. pada upaya beda kadu alat ieu panangan. Nya. Urang mau ulah terus sabab nalami atuh sanu kitu mah tos atuh. Toma teh teu kengeng. Tomanya. Oh. Tomat teh kenging. Teu kengeng. Nya atuh ulah masih non Ngan ieu teh duka sabaraha minggu deui kumalendang di dunia teh datos umur 65 mah teu tere. Sakedap deui. Mudah-mudahan non ku Allah teh dipasihan umur panjang atuh Pak. Mah teh sade pandang bae tos dijatah. Terus jatahnya mudah-mudahannya ada umur betul anu sakit ieu nya tanu Gitu rupina tapi kahoyong nya hidup teh we yang panjang. usmanya bari sehat barokah urang teh. Gitu we. Jadi Bapak no sari dinten teh da mah teh di sawah upami beres di Nah, sawah upami ka musim kota mana nya. panen
menuju panen di kampung heula. Mulai Terus sering saya panen ngalah kanggo pupuk nyaba. nyaba. Kau burung ngarame ti mana? Sawah-sawahnya lira. Nyalah, tatapak hayam mungkin. Sabuk udah aya we nya. Ya sekalian lieur we. Sekali. Bere embe sekali lieur cenah. Sekalian. Tah ieu keunikanna di kampung Cinangka Eta. mah nya. Nyarosna ge garocok, Gitu. seueur baranyo. Kan karakterna emang kieu Nya ieu. karakternya emang Sanes kieu. dibuat-buat tos tidak leukoil mahpud. Aya dibuat mah panen tiap pare pan dibuat mah. Ya eta mah penggerak. Ieu teh karakterna teh emang kieu. Emang kieu nya. Kahoyong malam-malam we kos batur sopan santun Iya. da Allah nyiptakeun kedah kieu nih. Ngobrol napi kaserieuan. Dari dipaksakan geus sesat. Nya he sudah eta mah tos Kieu, bawana. karakter. Ieu tos eta tos si tongohna Ya, kitu teh tah mah. beda tadi awal tos cilawil mahpudna kieu. Mah teh saja Robi. Bapak atur nuhun bapaknya. Ya sami-sami. Atur nuhun bapak si sehatnya. Saya Sok. saya tuh soalnya. Yos bapak baseuh. Masa Yos. enggak koma ya. Mangga sok. Disinuju damel deui mah tuh Pak. Mang da ieu mah. Rata beres. Ieu da ieu aya nu di dalam